cerita ikhlas bagian dunia. Kalau siap puasa kapan puasa tuh aing wow luar biasa. Hayang naon? Tuh hayang ganjaran, teu ikhlas eta. Eta teu ikhlas tah. Cak saha? Cak wali. Ari cak urang mah ikhlas bae sarua jeung digawe di bos pasti ni gaji. Ai bosna daek mah ngagaji eueuh masalah pan. Ieu ge sarua hayang digawe ka Allah tapi hayang ganjaran. Ikhlas teh kelas 3. Ikhlas kelas 3 untuk nomor hiji. Oh, atau sholat hayang dapat sin ka neraka aing mah hayang ka surga. Berarti kan hayang ganjaran. Eta nu kos kitu kelasna kelas nihil. Nihil sama kos kitu. Lah, sama ibadah sanggeran enggugan gitu mah moal jadi solihin aja. Ai lain diganti mah ngaranna nyana. Jadi haji solihin. Kudu kumaha tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan kersaning Gusti dina minggu ieu urang masih keneh dipaparingan nikmat ku Gusti Allah. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, leuwih-leuwih nikmat anu bakal mawa urang kana kanikmatan hakiki. Ialah nikmat iman, nikmat Islam. Ku nikmat-nikmat etalah urang bisa berbakti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di antarana urang bisa kumpul sabihara-sabihari. Sakumaha biasa urang ngayakeun rutinan ngaji saminggu sakali. Ngaji saminggu sakali ge di lembur mah asa pangaji-ngajina bae. Kos bangun eueuh deui tandingna teh pangaji-ngaji. Alah saminggu sakali ngaji dibandingkeun jeung nonton TV eueuh sabucu-bucuna aja. Nonton TV mah unggal poe bari teu puguh mangpaatna diistiqomahkeun. Embung kaliwat ku goblok-goblokna urang. Tapi urang teu ngarasa goblok, jadi bloon urang. Goblok teu ngarasa goblok ya bloon. Nonton TV eueuh mangpaatna teu ngarasa bahwa eta teu bakal dihisab di akhirat. Urang dibere mata jang ibadah ai prak dipake apruk-aprukan pake nonton TV. Apruk-aprukan neuleuan HP. Gambar dina HP na aya gambar jahea. Mending mun ngarakeun geus kolho. Puisan geus ambalaya tapi gambar jahe aya ke. Deres jahe urang dalam negeri mah luar negeri. Bule aya di HP-nya na bloon jasa. Teu make kutang deui situ. Allah karim. Da ieu lah sing hararade urang hirup teh sakadar nungguan pae. Anu milu jeung urang penutupan pengajian teu milu ku ari ngamimitian pengajian sabaraha. Salila bulan puasa ge kula nyalateun deui aya nu geus teu diijabah nu jauh teuing atawa waktuna isuk-isuk embung hees mah. Obat eta ahli-ahli ngaji anu keur penutupan milu na ieu ngamimitian mah teu milu. Aya nu kuari milu ye ngamimitian duh ka minggu hareup. Sahabat malakal maut geus neuleuan bae nyawa di tengah nyawa di tukang.
nyawa di deket tangkal Ambon deh itu. Nah itu urusan maut mah itu kudu dipake kasihin jasin ge datang bae maut mah. Ulah berani teuing jeung maut bakal datang. Nu penting mah sabada mautna urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceng-celengankeun modal urang yakni umur pake berbakti. Itung-itung ku urang mata lobaan pake ibadah apa maksiat kitu keneh ceulik. Lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat kitu keneh sungut lisan. Lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat leungeun suku urang itu. Hasibu qabla an tuhasabu, geura perhitungkeun ku urang meme urang dihitung dirinci jaga di akhirat. Kitulah urang bersyukur dina minggu ieu urang sakumaha biasa. Sejak ngabimitian deui ibadah bentukna ngaji. Kaharti teu kaharti ngaji bae. Pokona nu penting engok poe Minggu datang diuk balik. Teu kudu hese-hese pokona mah. Diukna ge geus teu kudu di tengah-tengah majelis. Penting mah hadir bae geus. Aya nu deukeut tukang uduk, kang sate, kang baso. Pokona di mana bae nya nyempilna. Aya nu SMS-an bae. Oh, nyana di ditu ya di ke balik bareng. Aya deres jeung lalaki deui mah. Eta. Mesti eta. Ternyata sanggeusna ku urang dianalisa ibadah urang di jero bulan Ramadan teh alhamdulillah aya peningkatan. Nu tadina urang teu tamat Al-Qur'an di bulan puasa mah alhamdulillah tamat. Aya nu teu bisa namatkeun tapi ngadengekeun mah ngadengekeun. Aya anu tamat 2 kali sabulan. Aya nu tamat 3 sabulan puasa teu pohara. Aya anu 4 kali. Wih, lain lalaga. Bahkan aya nu laporan ka kula alhamdulillah kiai cenah kula sabulan puasa tamat 10 kali. Masya Allah, bagus jasa. Kos nu ka Mekah, di Mekah lulumpatan muru Masjidil Haram yang berjamaah pohara eta ibadah di Mekah. Asal ngadenge azan, brung kobeh ninggalkeun berbagai aktivitas. Komo anu sejam munggah haji memang teu boga pagaweana naon sakadar salat, tawaf, hebat. Balik bae ka imah. Deukeut padahal mata ki haji ka masjid. Teu wauheun jeung masjidnya. Teu nyaho ka tihang masjid sabaraha. Teu nyaho ka samak masjid diganti apa henteu. Di Mekah mah lulumpatan muru berjamaah. Sok itu pas sedek-sedekna. Tapi barang balik bae ka imah sakitu lalegaan teu. Henteu bae geus sabasa kali. Henteu diajakan geus sia bae ti heula. Diajakan ge henteu. Mawaan berarti teu Mekah. Bulan Ramadan gitu keneh, di bulan Ramadan maca Quran teu. Wow, pohara. Barang datang mereka bulan Syawal. Wari Quran di mana bade teundeuna? Geus teu pogonya ikut ta urang teh ibadah teh kos kitu tah. Di Ramadan mah pohara jadi teu istiqomah. Tak kudu nama istiqomah di jero bulan Ramadan teh sok maca Quran, Syawal ge maca Quran. Di bulan Ramadan taraweh, bulan Syawal ge taraweh terus. Yang dikepung masyarakat sih.
bisa tarawih bulan Ramadan doang. Untung jelema anu kamari di jero bulan Ramadan ngalaksanakeun tarawih. Berbagai ibadah-ibadah tinggal orang memohon ke Allah, urang nanti Allah titah ibadahna ge ku Allah, dibere tanaga jeung daekna ge ku Allah, nurek narimana Allah, pasrahkeun ka Gusti Allah. Mudah-mudahan ibadah puasa urang, tarawih urang, sedekah urang, tutulung urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga jaga aya bukti jang sampeureun urang. Itulah orang seputar bulan Ramadan mararudik nuka Jawa Tengah, Jawa Timur, nuka Kulon, nuka seberang. Alhamdulillah barang dihitung-hitung urut mudik tahun kamari ge can impas aja nu kuari ngahutang deui, jadi gagedean hutang. Ulah sebenarnya mah silaturahim malah sunah daripada ngagedean hutang maningan mayar hutang. Kurang mati balik malah jang silaturahmi atau silaturahim ngahutang. Ulah kudu nama orang pas ini jeung pamajikan neng tahun kamari orang mudik ka Jawa Timur. Tahun ieu mah urang ulah mudik duit nu aya urang pake mayar hutang bae. Talamun saluyu mangeuna. Enggak, tetap harus mudik aja. Bagaimana juga, ini kan setahun sekali. Kalau enggak udah cerai aja wah. Ambalayah ya urusan teh. Eta kan gos kitu teu beres tah. Tinggal salakina bae hak. Bacakna aing talian bae tuh awak aing ieu. Mun salaladar bagina masyaallah. Masyaallah geus kos kitu bae barudadannya seputar mudik. Nu jelas silaturahim urang ge mudah-mudahan ditarima ku Gusti Allah sehingga ngajadikeun tali persaudaraan antara urang jeung dulur-dulur urang, urang jeung tetangga urang, urang jeung guru-guru urang, sehingga sakumaha wauh urang di dunia kayak di akhirat ge wauh eta wauh terus. Di dunia lamun urang ngosok babaturan jeung tukang anu kotok, di akhiratna ge nu ditiangan eta bae. Eta bae terus di akhirat teu bisa, di dunia teu wauh jeung kiai, di akhirat ngawauhan mal bisa. Sakumaha urang teu wauh jeung tukang ngadu kotok, di akhirat hayang wauh teu bisa. Al arwah junudun mujannadah, ruh eta lir teu beda jeung tentara. Sakumaha tentara grup-grupan, sakumaha tentara sesuai jeung balok-balok, baret hejo, baret beureum, bintang hiji barenga hiji jeung bintang hiji, bintang dua ngahiji jeung bintang dua, bintang tilu ngahiji jeung bintang tilu, bintang 7 ya pararuyeng. Eta hiji. Ya, tah jadi urang di dunia jeung saha kawau jeung saha babarengan, di akhirat ge eta deui bae. Junudun mujannadah, masyaallah. Kuari urang sejak di jero hate urang dek ngamulayan ibadah ka Gusti Allah. Sakumaha biasa ngaji selain minggu di lembur masing-masing ge digiatkeun pengajian-pengajian nu di masjid, di mushola, di majlis taklim mulai dikosongkeun lantaran serangan-serangan di luar ku ari pohara jasa. Wahabi terus-terusan ngalengitkeun kunut, ngalengitkeun usolli. Riweuheun Wahabi mah aya nu kunut. Padahal di pasar Kemis bageus teu kudu diriweuh-riweuh boro-boro kunut subuhna ge henteu. Teu kudu diriweuh-riweuh nya kudu ngariweuhkeun kunut atuh. Subuhna ge geus henteu. Bejakeun ka Wahabi, udah jangan bingung-bingung gitu. Pangkas dengan subuh-subuhnya. Bingung-bingung nya nama
subuh geus urang mah teu aya subuh isuk-isuk lain dina waktuna. Ditanya ku urang sia salat subuh isuk-isuk jipan aing hees. Pan hees mah teu wajib salat. Di mana ya kitabna hees wajib salat teu pinter teh budak. Oh emang ge keur hees wajib salat tuh. Oh kitab buat ijazah ge malah ya. Jago tuh budak ngajawabna. Aing sudang atuh aing salat, bae babna qodoan. Atuh geus dipasing-pasingkeun ku Gusti Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Urang ngayakeun kegiatan ngaji di lembur ge digiatkeun ku ari sebab ieu Syiah terus-terusan. Salah cenah kiai eta Syiah teh panjang dongengna ke urang bahas dina kesempatan-kesempatan. Nu jelas Syiah nu aya di urang mah teu pati beres. Wahabi cenah salah teh kiai ai salah jasa dengan kurang pati bener. Ai salah jasa dengan kurang pati bener eta Wahabi. Nah ye sing hade di urang mah Tangerang, Bogor, Serang, Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebak termasuk alhamdulillah Sunni yakni ahli sunnah wal jamaah solid. Aya ge pepeletekan Wahabi Muhammadiyah Persis lah teu dianggap aya kosnu eueuh. Geus direncanakeun deuk asup ka wilayah provinsi Banten serangan Wahabi jeung Syiah. Atuh adapun nyana deuk dararatang atuh sabodo tinggal urangna be ulah goyang. Sakitu bae geus kajeun nu goyang mah di Karawang bae. Urang ulah goyang-goyang biasa bae. Ya teh jadi tegeran akidah urang sing hade, anak urang sing hade, incu urang sing hade, urang mah nuturkeun guru urang nuturkeun guruna, guruna nuturkeun guruna sampailah ka para tabiin, sampailah ka para sahabat, sampailah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah pungkal pengkol sing hade geus puguh kitabna, geus puguh pelanggeranana, urang menyekelan kitab salafus sholihin. Dimodernkeun boleh-boleh bae urangna nu milu modern. Akidah mah ulah dimodern-modernkeun. Agama ulah dimodern-modernkeun. Urangna deuk milu modern silahkeun bae. Sok bae sakadar jang cacampuran urang supaya ulah aya ketimpangan modernkeun awak urang. Tapi akidah jeung agama mah teu bisa dimodern-modern. Akibat dimodernkeun Quran dipotong-potong ayatna. Anu masih keneh bisa dipake nu teu bisa dipake kunyana disingkirkeun. Nah eta kos kadaritu kan teu beres. Antak sing hade Islam datang ke Indonesia dibawa ku para wali Allah, bentukna ieu kos urang kos ieu ahli sunnah wal jamaah. Di luar negeri mah geus dirarobah. Walaupun negara Islam tapi geus berubah. Urang lamun deuleu di Yordania, lamun beja di Turki ku ari geus teu puguh, kitu keneh di Tunisia, kitu keneh di Maroko. Padahal negara Islam tapi geus berubah. Tapi di Indonesia mah masih utuh. Loba kesulitan deuk ngarobah Sunni nu aya di Indonesia. Ye berkat fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Geus berbagai-bagai dirobah-robah tetapi tetap masih kuat kan baik. Tinggal sing hade urang janungguan maut besi rubah-robah naudzubillah komo datang ka asup Kristen, naudzubillah min
dzalik wa min dzalik ngagelok ka wahabi ge naudzubillah min dzalik wa min dzalik teu karasa perasaan urang lantaran dibere dahar ngeunah nginung ngeunah sare hingga teu karasa waktu sabulan setengah tapi di jero sebulan setengah teh loba babaturan urang nu biasa babarengan jeung urang di majelis ieu ternyata nyana ninggalkeun urang nu muriang heula nu teu muriang heula jadi pasti urang ge bakal kos manehna urang mah masih keneh dibere sesa umur ku Gusti Allah jang nambahan ibadah jang nambahan beramal supaya leuwih loba leuwih bagus leuwih laluasa ku Allah dibere modal umur jeung sehat urang gunakeun umur urang sehat urang pakai ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ibadah puasa sabulan alhamdulillah nu puasana beda nu puasana bareng lebaran dan nama bareng. Eueuh nu salah abeh ge bener sesuai jeung kayakinanna. Ulah silih omongkeun, ulah silih hasudan sebab ibadahna sarua ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu penting lempeng jeung ikhlas. Ulah aya unsur-unsur. Aing mah deuk puasana teh poe Rebo bae moal akur jeung Cilongok. Sebab aing mah tilok ngaji ka Cilongok jeung deui aing mah mun puasa poe Salasa teh akur jeung pamarentah besi engke teu dibere kucuran dana teu bagus sakos kitu teh teu bagus ulah ka Allah ulah dikuat kaitkeun jeung kucuran-kucuran. Aing mah puasana moal akur jeung Cilongok mah makena teh mah kuno. Aing mah deuk makena teh modern, make perhitungan buatan Amerika, buatan Inggris. Pokona aing mah deuk dulu modern sebab pamarentah ge kadinya ke aing bisa diturunkeun jabatan aing ku pamarentah mun teu nurutan kadinya puasana kosong. Ka Allah eta si kiaina di Golkar mah tilok nuduhkeun ka Allah boloon ka Allah keun nu puasa Salasa nu puasa Rebo ka Allah nu nitahna Allah make aturan Allah ulah make patulapat tali jeung jabatan aing mah pencamat Allah mun puasa takur jeung pamarentah aing engke waduh dicarekan ku camat kajen ku Allah mah dicarekan ge ke aing ku bupati dicarekan eta nu jadi masalahna sieunan keneh ka bupati dibandingkeun jeung ka Allah camat tolol ulah teh kitu teh ibadah maka Allah lempengkeun eta si kiaina di pamarentah mah tilok ngalempeng-lempeng Allah buleutkeun Allah nyana keur di hari penjelema mah Allah di kantor be Allah sial jasa ka Allah keun nu puasa Salasa kayakinanna aya perhitungan jeung ru'yat Salasa Allah nu puasa Rebo Allah ulah dipatulapat belajar maksudna belajar urang ngaji teh ya teu rek nanaon rek manggihan Allah melalui syariat melalui fikih mun teu dilempeng-lempeng datang ka paeh bengkok bae
akhirnya nu puasa perbo direksa salaman jeung nu puasa pas Salasa saha nu nita ji sia dek puasa panon Salasa aing mah perbo pan kunaon tuh aing mah boga kaya kita perbo ru'yat nerbo sia aing mah ru'yatna jasa Salasa geus atuh tarawehna dek malam ieu di mana dek di masjid kunci wae masjid kudu belajar ngaji deui tak kos kitu teh ka Allah emang kunaon gitu meunang masjid aing mah lantaran pan masjid aing mah dikuasai ku pemerintah jadi lamun anu puasa Salasa teh akur ke pemerintah nyareka ai ku Allah dicarekan teh sabada Allah mah teu kadeuleu ieu cilaka ka Allah mantak pemerintah ge nu geus ka Allah mah loba nu puasana teu nurutan pemerintah nu bebeja kakula jelema-jelema laluhur nu geledhe henteu nuturkeun aturan pemerintah kula dek nuturkeun kiai bae saking sebab ieu mah ibadahna ka Allah ai si itu nu aya balokan nurutan kiai ai si eta nu kamari diangkat jadi nurutan ya kuat lah lempeng belajar lempeng orang ibadah menuju Allah subhanahu geus ulah sinis belajar lempeng tanya ke orang siapa nah rebo bagus mamang kalau masak gas goreng telah lempeng belajar lempeng doang teh kiai yang geus kolot udeng-udengna gede sorbanna ge ngambai tapi can bisa lempeng rugi amat nu Salasa nu rebo ka Allah ulah datang ka salah ulah sinis ulah hasud iya tuh nu deuk ngaganjarna ge Allah lain camat lain bupati kiai cenah teh sieun dipanggil ku bupati aing ngarep panggil ku bupati nanya ngadu dalil aing jeung bupati siling sia aing duaan jeung bupati ditanya ku aing mah moal nyaritakeun lebaran jeung puasa dek nyaritakeun kalimah be ngaji teu nya henteu atuh kejedog sia di dinya emang kumaha gitu ulah sebab urang ibadah ge lain ka makhluk tapi ka Allah di lembur aya masalah keneh urusan lebaran urusan puasa lempeng ke hampura aing aduh kamari ngalarang taraweh ka sia aduh ku aing dikunci kos masjid aing we nya eta insyaallah ulah kitu you know Allah ibadah ka Allah masjid nage masjid Allah tu bebas ulah datang ka kos teh trik intrik kos gitu can ikhlas can lempeng giliran banyana dipoto minta didukung mah yang bang aing moal ngadukung ka sia kunaon aing kamari tarawih di mere busia dia jadi dibawa ke tarawih mal bener ya bohal nang 2 poe aya jalan dapur mere kadin ye naon ye dukungkeun we mal letik rada gede mere deui sami dukungkeun mudah-mudahan aya lu bener teu ceureuh gawe masyaallah isi kunaon jadi karari ya Allah lempengkeun ka Allah tempat pendidikan SD SMP teu meunang pakai ajang politik teu meunang sebab tama sarana pendidikan mun dipake ajang politik cilaka ulah aya gambar-gambar politik di hareupan pendidikan ulah bersihkeun aya di pondok pesantren aya berkibar bendera aya fotoan foto nanyana di bego jasa kiai de kawana lain ngajakan ka Allah ngajakan ka caringin geus bongkar bersemi kembali ku hari aduh
lempengkeun maksudna ka Allah. Urang babarengan belajar lempeng ka Allah. Urang puasana ka Allah, lebaranana ka Allah, salatna ka Allah, janunitahna ge Allah. Mentak kurang ngaji teh hayang lempeng bisa menuju Allah. Belajarlah launa tungtun ku kiaina. Pra kiaina eureun. Nu ditungtun nama langsung ke Allah. Ai kiaina mengkol ka pendopo. Bener pun. Ya ulah pugal pengkol lempeng ka Allah. Masyaallah. Hese jasa di ka Allah Allah. Hawa nafsu. Jadi sekali deui urang hahampuraan ulah aya naon-naon mentak neuleukeun kiai nu sinis kula sedih. Sedih aya kiai nu puasana teu akur jeung kula aju kapanggih ngabalieur inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Nanaonan jaigwan teu kuat-kuat cakat teh jaigwan. Hitungna ge meunang hasil hitungan menurut agama syariat aju puasana teh ku Allah. Bendun teu kan puasa teh akur jante boro-boro nu teu ngaji ka dieu nu ngaji ka dieu ge teu bendun. Sebab deuk naon ngabenduan atuh jadi jalan ge loba nu ngararoko. Teu bendu urang. Malah mamun aya nu sepi mah milu urang yang ngarokok. Geus lemah jasa Gusti Allah. Belajar ti kuari sebab maot loba nu ngadadak, belajar ngalempengkeun hate beja wudu mah geus barisa. Gerakan-gerakan salat mah geus bararisa. Tinggal urang ngutak-ngutik hate supaya lempeng ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah aya unsur-unsur. Inggis jasa urang. Sebab ikhlas teh ulah aya iwad teh liliron, ulah aya kahayang dibayar, ulah hayang dibayar ikhlas ngaranna. Urang digawe di bos di imah hiji jelema nu sugih aing mah deuk lillahi taala bae teu hayang dibayar eta bagus. Adapun nyana mere duit sabodo ngan moal aya jelemana. Wah, dia ngomong we heula ieu mah. Keur ngomong we heula. Carita ikhlas teh geus kitu tah. Kula mah di dieu deuk sagawe-gawe bae Pak Haji. Gawenan tuh. Lah kula mah aya jukut, aya ambrang, aya nu bebersih kula sagawe-gawe bae bisa nu kukul rusak naon di bandin dah. Asa bodoh atuh. Geus teu pasini gujah gaji teu pasini. Saya jadi mah digawe pas dohor teh dibere dahar ka warung sorangan make duit sorangan terus tas dohor gawe deui sasapu dan lain sebagainya seminggu teh digaji geus masalah lillahi taala. Datang mobilna kotor kumbah kena bersih sabulan teh dibere gaji teh geus lillahi taala ieu mah. Menang 3 bulan kagarak dipanggil. Saya digawe dia ke sebarang bulan. Wallahu alam. Pugus ya. Ente kula mah ente ngitung-ngitung poe pokona kula mah ende ngakhidmat bae ka bapak. Oh, tatu ku aing tadi bari jangan ala kadar dahar tah. Ngum tah. Tah mah geus teu hayang ge, teu hayang tapi dibere. Alhamdulillahirabbil. Tah eta ikhlas tah pos kitu. Tayangan coba sa pasar Kemis. Walah Satanggerang. Siap hari digawe di mana? Di Cinglu. Saya sebarang gaji aing mah teu mikir-mikir gaji, ikhlas. Moal aya jasa tadi Cinglu moal aya, di Egdol moal aya. Moal eta mah geus pasinina, geus pasinina pasini iwad. Teu ikhlas. Teu masalah ieu mah keur carita ikhlas. Teu masalah. Ngan keur carita ikhlas. Tapi lamun di kiai mah loba. Kiai mah aya lain loba aya. Waalaikumsalam. Naon sia? Santren.
menang merenang saminggu juga dapur gua gawe pas ini gaji ente kayaknya nage milu hari di kiai sarua dan tetep bae ikhlas maksudna loba tanu kos kitu teh hayang dibere teh hayang malamanya hayang mere mun boga mah nyaosa sapu teh ngepel teh pager rusak teh naon segala rupa ngahina ikhlas lillahi taala loba tah di pondok pesantren kos itu loba tapi di bos di pabrik di pemerintah sia gua digawe di mana di Pemda bagian non anu gajinya sebenarnya untuk mikirin gaji karena Allah ngaladen ke negara yang ngabakti ke diri tempat digaji alhamdulillah teu digaji bae ing demo teu ikhlas teh tau kitu gara ikhlas tah ikeur carita ikhlas bagian dunia ka Allah siap puasa ka mah puasa tuh aing wow luar biasa hayang naon tuh hayang ganjaran teu ikhlas eta kita ikhlas tah cak saha cak wali hari cak urang mah ikhlas bae sarua jeung digawe di bos pas ini gaji ai bos na daek mah ngagaji apa masalah pan ieu ge sarua hayang digawe ka Allah tapi hayang ganjaran ikhlas teh kelas 3 ikhlas kelas 3 untuk nomor 1 sholat hayang sin ka neraka aing mah hayang ka surga berarti kan hayang ganjaran eta nu kos kitu kelasna kelas nihil nama kos kitu lah ibadah sanggeran enggugan gitu mah moal jadi solihin aja ai lain diganti mah ngaranna nyana jadi haji solihin kudu kumaha tuh salat sia salat ka Allah hayang naon teu hayang naon aing wah meureun sia hayang ka surga teh hayang surga nu Allah neuk nu dihayang-hayangan meureun sia mah ka neraka ieu tuh sabodo urusan neraka mah urusan Allah aing mah neuk ibadah we ka Allah salat titah ku Allah lah sia meureun embung ka neraka ieu andai kata aing dibebeskeun ka neraka atuh ku Allah bae ngan aing mah ibadah salat geus kitu neuk ngaladen ka Allah teu hayang surga teu embung ka neraka adapun ke di surga dikasurgakeun sabaraha Allah acara di kanarakan kumaha Allah ya aing nu Allah ieu tadi ge eueuh aju kuari aya nang Allah aju di tita salat aing mah nuturkeun parentah teu hayang surga teu hayang neraka aing mah ngalaksanakeun parentah Allah titik teangan di lemah nu kos kitu teh teangan coba teh teh ieu urang ngaji teh supaya datang ka dinya tah ditungtun supaya ulah hayang ganjaran-ganjaran aja aing ngomong mah heueuh cenah salat hayang ganjaran tuyang aing ngadoa sama Allah mainna nasalukal jannata ayata cenah siap mung surga ayata heuh nya tah mantak beda doana ge engke doana nu geus embung ka surga mah geus teu embung ka neraka geus embung ngadoa kos kitu geus ulah ya Allah inna nasalukal jannata wa ma qarraba ilayya min qaulin mau malaya doa kos kitu moal doana doa papasrahan bae ka Allah nu kos itu cilok dipake kitu ya lamun ngadenge doa kos kitu da Allahumma inna nasalu misalna kos kitu nya keur amin Allahumma inna nasalukal jannata beureum nya mah teu aing mah mau kerasa mah tinggal kos gitu baik mah teu hayang surga aing mah hayang ge ka Allah nah lamun bangsa pangampura kakara doa salamet lamun tak lolobana salamet bae menuju atawa ngadoa eta mah tabaruk sebab eta doa ti Kangjeng Nabi sok dipake ku Kangjeng Nabi nuturkeun Kangjeng Nabi padahal teu hayang ka surga mah padahal teu hayang ka surga ngan nuturkeun Kangjeng Nabi tabaruk teh ngaranna bil barokah ku doa eta sebab doa eta nu pernah dibaca ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah ieu ngaji teh ya neuk dilempengkeun supaya datang ka dinya boro-boro ka dinya pugu rebo jeung salasa ge pas ini boro-boro deuk lempeng ka dinya mantak ieu teh biasa bae sih terus ulah jadi masalah nah engke deui ulah jadi masalah ka Allah ibadah
mantap lantaran pada boga patokan jeung boga kita mun geus teu akur jeung syariat kata arak tego teu akur jeung syariat belajar lempeng abeh urang meunang ridho Allah subhanahu wa ta'ala hese nya ngalempengkeun teh anu mentak urang moal bisa mun urang sorangan geus urang ngaji urang alhamdulillah ku Allah digerakkeun ngaji lain nang urang ieu kos nang urang leumpang ti imah ka dieu lain hakikat nama ieu teh nang Allah ongkos sakumaha peuting jeung beurang peuting datang apa nang hayang-hayang urang jante beak peuting jol beurang apa nang hayang urang jante urang peuting ditarik hayang geura beurang moal bisa urang geur beurang ieu ku ari hayang geura peuting moal bisa aya waktuna engke jamna peuting datang jam sekian beurang datang jam sekian geus ti peuting hayang geura beurang moal bisa geus keur beurang urang hayang geura peuting moal bisa Allah ngabogaan aturan da terapkeun ka diri urang teh kuari keur sehat engke sewaktu-waktu jarumna digeringkeun tah engke sehat deui ke gering deui atawa paeh geusan berarti nu mantap paehna aya nu keur sehat jajarum paehna keur sehat aya nu keur gering jajarumna paehna keur gering tah berputar urang keur gering ieu meronta hayang sehat moal bisa aya jarumna encan datang ka sehatna urang keur sehat ngadoa ka Allah Gusti geringkeun abdi moal bisa lantaran jarumna keur jarum sehat berarti kudu kumaha tinggal sadar baik keur sehat kurang pakai ibadah bersyukur ke Allah dibere gering ge leuwih tibatan sehat sebenarnya sanajan teu berjamaah ka masjid kulantaran gering jasa eta gering eta ta leuwih gede tibatan sehat ganjaranna mun nyaho mah duh cenah teu bisa ka masjid teu kudu ka masjid je gering ganjaranna leuwih gede ti kelanana tibatan sehat mantap maning gering teh maning sehat coba ge kalau udah nilai mantap aya jelema diangkat jadi wali teh lain ku salat lain ku puasa lain ku maca Quran ku sabar gering sabar jasa gering nang Allah lah geus we ngapan ge geus teu bisa ku kumaha geus paling gawe keur inget rada deres Allah ai keur muriang parah eta eueuhan teh teh sarua jeung Allah padahal teh Allah aduh teh sarua jeung Allah eta Allah kebal beak tah dosana beak tak diangkat jadi wali jadi wali mah rahasia Allah aya nu ku salat nu ku puasa aya anu ku sedekah aya anu ku tahajud anu ku salat duha aya anu ngahidmat bae ka guru ngahidmat bae ka jelema lain ka guru aya anu gering eta rahasia Allah subhanahu wa ta'ala sebab ai jadi wali mah ieu tah hate bersih tina urusan-urusan kaduniaan lempeng menuju Allah subhanahu wa ta'ala takos kitu mantap sakali deui lempengkeun ka Allah bisi urang rada bengkok keneh lempengkeun ulah aya pusuna pasini ulah aya husad hasud belajar lempeng ka Allah ibadah teh ka Allah koh kadangan urang ayeuna ngahidmat ngaladen batur teh hayang digaji mah karena Allah atuh urang ibadah ka Allah karena Allah ulah hayang nanaon atuh cenah hese jasa lalaunan nu mantak urang ngaji geus nu mantak ngaji ge lah maca kitab babari ngajelaskeun babari cak nu bisa cak nu teu hese cek kira boro-boro maca kitab aing maca koran ge puyeng
koran ge puyeng si eta mah mau kitab geus sok meuli koran aing mah meuli koran ge lendek dibaca nu nyingsat aing resep ka koran nu nyingsat bae geus teu dibeuli tolol teh Ki Haji resepna ka nu urang kuari masih keneh nyaritakeun tentang tatu pelebah di nyaritakeun tentang diat bales pati bales tentang tatu wajib urang ngajaga awak baik ka diri urang maupun ka diri batur ketika urang rusak karena diri urang bakal kena sanksi jaga di akhirat. Urang teu meunang ngarusak ka diri urang kena sanksi ke di akhirat. Komo ngarusak batur mantak aya hukumanana diat ngaranna. Urang ngarusak diri urang we ngarusak diri urang pamer ti Gusti Allah dirusak urang. Urang boga irung sagede kutil letik asana aing bergaul rada dah duit aya fasilitas ayalah aing operasi bae ke Jepang dimancungkeun ieu doraka meleg awas engke di akhirat cek Allah sia teh nyaho aing mere teh kasia sakitu sia kunaon haju ngarobah nang aing da teu ngaganggu teu naon sapira irung kecuali swing di dieu swingna rada gede. Coba siapa maca Fatihah alanolin waladolin ayo coba alanolin siapa kunal alanolin alif alif wah iya bener beres ya bener ya tah itu mah kudu dioperasi bener supaya alif pan ke lamun magahan ngajina ka batur kumaha aneh cak itu dah aneh cak murid aneh alif dia pengen alif aing maksudnya manusia baik ulah nurutan aing tapi pan tetep bae rasalan murid banuturkeun guru atuh alif mah alif ada panjana geus puyangeun ya Allah bilang alif nyana kayak gitu deh bae. Tah, pelebah waladolin nah operasi. Lepegang ke dia. Operasi. Beres. Coba kuari alif bagus. Ba. Nah, waladol bagus. Atawa aya huntu nolol sajengkal. Atuh geus kitu bae tah mah. Kira-kira teu ngaganggu mah waladol ulah dioperasi. Malah mun awewe teh mun awewe bebeja ka salakina ka ieu huntu nolol sajengkal kajeun aing ku resep ngemotan eta sia salakina blon biasa deh teu ganggu ka Fatihah teh kudu mun ngaganggu ka Fatihah kakarak ragaji geus cak salakina teh kudu ka dokter gigi aing bisa ngaragaji kos kitu ieu tuh di masjid loba ragaji tukang bas ambo nah iya urusan ngarusak diri bae teu meunang aya senggeh di dieu urang boga ramo normal 5 aya senggeh disebutna ka dieu ngaganggu teu teu ngaganggu ieu mah jadi dieu kumaha urang lamun dipicen doraka teu ngaganggu teu naon kecuali lamun ngaganggu picen sebabnya na boga pagawean nu pagawean eta teh lamun teu dipicen ieu bakal ngarusak sedangkan pagawean eta patalina jeung sara karak picen lamun teu ngaganggu antepkeun bae geus di dieu teh aya genep misalna ka dieu antep racun ieu mah besi teu laku moal aya nu teu laku moal aya kudu sakitoh lakitoh tiap anu ragag aya nu mulung engke ge pasti aya mun urang aya awewe bebeja resep ka kakak teu naon daek digawin daek kakak ramona genep siap henteu teu naon
bener kok cenah hate leuleus amat atuh kula mah ayat 7 malah masakeun sial horeg akur geus atuh cek jana teh urang kekembaran lah tuh Mas naon atuh teu ganggu dirusak urang doraka ngarusak diri teu meunang doraka komo ngarusak batur kena sanksi jasa aya dokter kandungan kemudian aya nu hamil datang kadinya hamil normal cuma 1 juta 2 juta tapi lamun disesar 8 9 sampai 12 juta nah kuari kumanehanana dioper-opera tali ari-arinya ini ngabelit ceknya nanti apa itu ngabelit wah itu bahasa Indonesia tinggi itu ngebelit namanya ini kalau nggak disesar nggak bisa mun bener masalah tapi lamun kunyana komputer na dimainkan tinggal tunggu nah kejadian jasieun panawe mah sesar bae menang duit 12 juta tunggu ke di akhirat naon hartina duit 12 juta dibandingkeun jeung dikelemkeun di neraka jahanam mun inget kadinya normal di Indonesia eta keur carita salamet da keur carita paehna naudzubillah min zalik sesar walah datang ka mautna misalna panteunya umur mah tanggung jawab di akhirat ieu gak rusak batur nu kudu normal bae eta mah alternatif ketika deuk nyalametkeun bagi jelema nu geus teu normal menurut komputer aslina wah ieu bener nyungsang asli mah nyungsang atuh komputer buatan manusia bisa diulin-ulinkeun anu huluna dihandap jadi dikaluhurkeun atuh je atuh kumaha nah iyalah lamun make permainan seperti kos kitu hanya untuk meraih dunia 8 9 10 11 12 menang di dunia mah hiji mun aya 10 sekian mun aya 20 sekian dalam jangka 1 tahun bisa sekian M-nya na bisa ngabangun imah mobil mewah dan lain sebagainya deleukeun ke di akhirat nyana ngojai di neraka jahanam ya Allah ya Rabbi di dunia sakedeung 40 50 tahun nyana boga kakayaan hasil tidinya tapi di akhirat wallahu alam sabaraha ratus tahun kayaknya ngerebek inget kadinya lempengkeun coba ge nah komo kuari malamun urang nyaritakeun tentang pembunuhan nilai kuari mah cuman 1000 2000 tusuk kejadian komo perkelahian mah tusuk tembak di Lampung sakumaha lain mah nusapan kamari ieu ces tembak teh sakumaha orai malah masa geus tadi tusuk cakel sisit sak jelema geus paeh kuat ka disit ya Allah ya Rabbi eta keur carita di urang kuari keur carita kamari kejadian di Irak eta onam jeung kafir Syria eta papan muslim jeung muslim kuari di Mesir Misra kapan eta mah Islam dari urang teu nyaho eta teh latar belakangna naon jeung kumaha kok terjadilah pemberondongan parae nu nembakna militer Islam nu ditembakna muslim nda kumaha sakali nembak dret 500 tembakan kedua kali dret 300 masih kene encan kene tembak deh 500 geus sabasaraba 1300 saketika hanya 1 minggu encan nu kamarina encan nu kahareupna muslim jeung muslim apakah engke di akhirat nanti minta pertanggungjawaban ditanggung jawab eta keur carita di luar urang mah teu nyaho motif-motifna kunaon kos jadi kos kitu teu nyaho urang sebab nyahona di TV bae urang puyang-puyang pindahkeun puyang aing dangdut batu puyang gairah dangdut kurang kenceng teman goyangna coba CD dangdut mana nu susuna keluar sial tak Ki Haji goblok nya bulan puasa barang ditanya ku incuna pah pan nyetel kos kitu ngabuburit nyaho sia ya
ditolol ngabuburit dan baca Quran nelekeun susu njot-njotan Allah karim. Presiden Mursi, presiden terpilih dumilih na rakyat bisa berhubungan ke saantero negara takluk Israel ge ku Mursi mah sebabnya na boga harisma jeung boga ieu wawasan anu luas. Amerika ge kumanehanan teh hampir bisa ditaklukkeun. Diperkirakan bahaya ieu Mursi teh. Emang Mursi kieu urang mana? Cikupa. Teu nyaho ka Mursi acan sia. Nah, ieu dicilakaeun sebabnya nama tergolong moderat. Hartina moderat ya bakal kadituna ngaleungitkeun kerajaan di Saudi Arabia, Qatar, Yordan, Saudi Arabia dan sekitarna nyanyian komplotan hancurkeun Mursi cilaka engke bakal moal aya kerajaan sedengkeun urang jadi raja teh kan ngeunaheun kumpulan lah nyanga gitu sekian kumpulkeun duit biayaan militer gulingkeun sebab naon sebab nyana terpilih melalui organisasi Ikhwanul Muslimin. Organisasi Ikhwanul Muslimin teh organisasi anu keras dek menghilangkan kerajaan-kerajaan. Nu penting Islam, tidak ada kerajaan lagi. Nyana mah Muslim, Islam, kuat Islamna. Ngan hayang lempeng ulah aya doktrin-doktrin anu teu akur jeung agama. Ieulah Ikhwanul Muslimin. Terpilihna Mursi teh melalui Ikhwanul Muslimin. Ieu teh geus di bunggal negara. Di Yordan loba, di Qatar loba, terus Yaman loba, termasuk di Syria, termasuk di Irak, di Iran, di Turki, alhamdulillah di Indonesia ge loba. Di Indonesia emang teu loba, saja na kepala nu wali bejaan kowe. Boteng kiai tanggorak sia berenana. Nyawa soalnya teuing bae. Tanyakeun mah Ki Kudoli tah. Tah. Mulai kuari. Brondong melalui militer gulingkeun. Ieu Ikhwanul Muslimin anu jadi sasaran. Nah, ieu nu jadi masalah eta nembak sakaligus 500. Islam masih kene maju di dinya tumpukan di masjid sedih ente orang neuleuh mait numpuk di masjid 500 coba eta hari berikutnya ngan teh diberitakeun bae ka dieu lantaran terus masih kene 300 ya Allah ya Rabb tumpukan deui di masjid nu itu ge can selesai kadua kitu kene Masya Allah karim nang saya Saudi Arabia kabeh wilayah Ikhwanul Muslimin cilaka ya goyang tangkep Mursi di jerona main deui Amerika terus keluar di Amerika geus kajen sama urusan politik nama tapi eta urusan tembakna muslim jeung muslim kejadian di Indonesia atuh ambalaya mun nyaritakeun teh orde baru datang ka kuari muslim ditembak ku muslim tinggal siap-siap tak abri polisi nu nembakan jelema engke di akhirat cenah kula mah dititahku presiden atuh presiden bae ku si oyag-oyag engke di akhirat tutur-tutur ya tanggung jawabnya aing kudu kana saka cek presiden udah nembeuhkeun ka aing ieu mah urusan bersama-sama atuh jeung urang ka neraka berjamaah atulah wah ieu tah ieu kalut kuari Syria can beres, Mesir can beres kuari hanya embung leungit kekuasaan. Jadi demi kekuasaan bunuh jelema, demi kekuasaan hancurkeun, demi kekuasaan habiskeun. Kitu bae politik mah terus datang ke Indonesia. Kitu bae terus. Sabararebu nu terbunuh kulantaran hanya untuk ngalanggengkeun kekuasaan. Terus datang ke kuari sekup gede nasional sekup letik nu letik bae atuh urusan di kecamatan di desa hanya untuk kekuasaan Masya Allah milih kepala desa bae kuat ka oyag-oyagan kepala desa bari can bener can paruhan bener nah di oyag-oyag dada ribut silih bunuh Masya Allah
ulah masuk seri itu sih naonan budak Gusti Allah ih lain naonan cenah kiai kunaon di jerona mah naon hanya karena kieu doang ieu kepala desa politik pokoknya gitu ya kepala desa encan pilkada encan pilgub wah wari kerame jasa ya di mana di kota Tangerang kiai jeung kiai silih ejek silih omongkeun silih fitnah teu sadar teh kiai lu biasa maca sapinah ku ari macaan arif bacaan syukur syukur mah mending iming we sumiing kena jadi presiden habak lah sakalian kena sareuri bae jelema nangtung seuri diuk seuri nonggeng seuri ming we tah kipu doli ge kami ingin aduh Gusti alisi negara dekat rumah Masya Allah kali itu betul jadi masalah silih ejekna silih hinana bermasalah di akhirat ke nu ngabunuh bermasalah teu beunang ieu carita tatu nih lantaran ieu mah geus teu berjalan di negeri Indonesia mah sanksi model kos kieu teh jadi lamun urang nyaritakeun hukum di Indonesia aya apa eueuh sih hese nebakna dicaritakeun aya jaluk kudu dihukum henteu dicaritakeun eueuh ja itu boga masalah leutik hukumanna gede amat aya eueuh sih hukum urang ngobrol ge jeung hakim puyangeun hakim urang ngobrol ge jeung jaksa puyangeun jaksa ge nu lempeng ngobrol urang jeung polisi ge gideg bae sesungguhnya tidak harus begitu kiai tapi ini tugas guys acak-acakan di Indonesia di tengah-tengah hiruk pikuk acak-acakan yu urang ulah milu acak-acakan lempengkeun diri urang jiwa urang ka Allah ketika urang aya ambisi hendak milih seseorang deuleu ku urang ieu boga tujuan ketika aya gontok-gontokan tarik mundur urang teu kudu gontok-gontokan dia can puguh komo lamun dikukula dicaritakeun tentang presiden tentang politik di Indonesia eueuh setik-etik acan mengarahkan agama wah mamanya sugan setik bawa eueuh teh lain lalagaan eueuh bae geus dijamin ku cakula eueuh mana atuh coba ayo maca coba kaluhur mantap kiai jeung kiai ribut naon ieu urusanana urang melalui pengajian urang sadarkeun diri urang mandek menuju Allah Subhanahu wa taala lempengkeun ulah aya kus kituan ieu keur carita tatu walau auduha maudiaini zaid natuan kaki Umar tatuna tatu mudihah emang kiai aya tatu aya sabaraha baheula mah inget keur bulan Rewah ku ari mah pohoan deui japrepan sa bulan satengah sia mah gajina sih kos kitu atuh boro-boro eta deui nu teu berlaku ge pohoan bae cenah kiai ieu mah ngaji ge yang jadi pelengkap majelis taklim bae cenah kiai teu kuasia bae atulah gimana kalau mah yang ganjaran bae cenah ada ka dieu atau henteu cenah yang ganjaran ikhlas jasa ieu mah ngaji ngadegeut teh hayang ganjaran nu pentingna meuli uduk geus sakitu betul itu ganjaran tah mah tuh karasa dibeuteng nyendol aya tatu ngaranna tatu khajari so aya tatu ngaranna tatu damia aya tatu ngaranna tatu simak aya tatu ngaranna tatu tatu mudiha aya tatu ngaranna tatu munakala aya tatu ngaranna mamuma aya tatu damigo loba geuninganna hiji-hijina tatu geus dijelaskeun kuari maker carita tatu mudiha manya eta anu kamari dicaritakeun teh patali jeung sirah jeung beungeut jelema natuan sirah datang ka deuleu tulangna atawa beungeut na eta lamun natuan sirah atawa beungeut datang ka tulang eta kapan ukuranana 5 onta bayaranana Zaid ku
bari ngabacoki Umar sirahna datang kakak dele tulangna hancur tulangna 5 onta kuariku mahalamun Ki Zaid natuan kana sirah Ki Zaid atawa kana beungeut Ki Zaid 2 tatuna walau aldoha mau diaini bainahuma lahmun wajilun antara 2 tatu teh aya tulang aya daging aya kulit artina 2 tempat berarti kapisah ku daging kapisah ku kitu kulit lain hiji 2 kali 3 kali lain eta mah hiji keneh ieu mah 2 tempat kapisah ieu hiji di dieu belah dia hiji atau mun banget di dia hiji di dia hiji Taeta 2 tempat kos kitu teh cek ajengan musannif kila aw ahaduhuma atawa salah sahijina tatep bae pamutihan 2 tatu mudiah mun hiji 5 berarti lamun 2 10 onta hiji onta hargana 20 juta geus lamun 5 kali 2 berarti berapa 100 juta geus lamun 2 bacokan berarti berapa 200 onta 200 juta iker carita hukum kapan di Indonesia nu kos kieu ieu hukum Al-Qur'anul Karim geus teu berlaku lantaran undang-undangna di urang undang-undang Belanda berlaku di urang undang-undang Belanda mayoritas manusana adalah muslim make undang-undang Belanda aturan masih sipkeun bae atuh saeutik undang-undang jadi DPR loba jasa kiai di luhur teh sok geura urang godog malah leuwih rusak kapan kuari sebab hukum di Indonesia teh nu meunang ngagodog kamari di Senayan lain menang pola pokok pola pikir nu aya di Senayan lain menang kumaha kiai dipantau ku orang bule mesti kieu mun kukule dicaritakeun hiji-hijina muringkak bulu geus nu mantak daripada muringkak bulu mending moal nyaritakeun lah geus bisi muringkak bulu kabeh deres muringkak bulu mun nu dihandap muringkak ieu lain nang otakna orang nu aya di Senayan lain dititah kieu aduh sigana we ngadu otot ente sebenarnya mah geus eti ditu. Masyaallah urang nyaritakeun ka dinya Inggris amat atuh. Nang urang ieu kuari gontok-gontokan supaya darah riuk di kursi Golkar, di kursi PDI, PKB, kemudian atuh PNU dan lain sebagainya. Ayo eta teh pan supaya ngahasilkeun hukum jang urang. Hukum da geus dikuasai ku batur. Nu kamari gontok-gontokan teh adu urat di Senayan lain nang pola pikirnya na. Kula nyaritakeun kos kitu sote naon ieu maksudna lain rek tentang sadarlah wahai ustad jeung para kiai ulah gontok-gontokan moal ngabeneran ieu negara moal jadi geus bae kuari mah kieu sia kanaon milih anu geus atuh urang babarengan bae sia dibere sabaraha mandingan ngomong kos kitu kuari mah bener gitu tuh kudu bejakeun emang kitu ieu ge juga teh lain kitu atuh we geus kos kitu masih istiqomah bae supaya kana-kana lebek kebal gitu bae jadi kuari mah urang serba salah urang nyokot keuntungan eta sogok doraka urang deuk ikhlas-ikhlasan kuari mah deuk ikhlas bae kuari mah moal ngabeneran nagara teh lantaran nu ngemas hukum teh lain DPR nu ngemas hukum teh ti ditu di mana mesti ditu apa pokokna malah henteu kieu ti dituna di mana engke bae teh mah di mah ngomongna di mah moal di ditu bae di dituna di mana siapa suku kanyaho jasa ieu lain nang bangsa Indonesia ieu kuari NU datang Muhammadiyah datang HTI datang supaya lempeng hukum teu bisa utusan-utusan organisasi mewakili bangsa jeung rakyat supaya hukum teh kieu ye ulah dirobah geus bagus tetep dirobah bae di ditu pesenan di ditu kuari urang teh gontok-gontokan kiai jeung kiai malah datang ka santri ambalayah datang ka santri laleungitan hanya untuk deuk naikeun jelema doang
bari jeung mual nggak beneran di negara kula mang sakadar ka kiai jeung ustad sadarlah teu kabere bae meureun uci mah ngomong kos kitu ge cenah teu kabere emang aing henteu bener aing mendek lamun anu mere moal meureun moal ngomong kieu sugan bae terus ngomong kieu anu mere lah 2 miliar 3 miliar gitu jang naon teh kieu duit dibalikeun ka cendol ku aing aju ngojay di cendol eta sakadar lalagaanana tah imah jang ngajina ge urang manu barodo bae supaya kaharti bae tah jang nu bodoh ieu mah lain sabera urang ngajina nu barodo bener tuh sian deuk henteu kumaha aja memang bodoh sakola henteu naon teu meunang pinter ti mana atuh nah, jadi supaya urang bodoh tapi ulah katotoloyo itu jadi rada deureus bae hiji nu ngemas hukumna geus aya lain nang pola pikir bangsa Indonesia ketika dilempengkeun ku berbagai utusan organisasi tetep bae teu bisa lantaran kemasan di ditu geus urang kuari padongsok datang ka henteu wow ustad jeung ustad kiai jeung kiai rugi urang jamual ngabeneran gitu walau in qasamat mudihatulan mulamun teh maka bagi eta tumudihana bohamdan atau khotoan datuan ngahaja atawa khoto pantilu aya amdan aya khoto aya sibih amdin nah samilat atau ngawang korosan walajan karena sirah jeung wajah jadi kasirah kena kana wajah kena ta eta mah pamudihatani aya tatu mudiha yakni bacokanana teh datang ka tulang di dieu teh sirah datang ka dieu panjang berarti ti sirah datang ka beungeut hiji nama nganti hulu tah lemes tah hulu tah ti ulu malah ulu cak urang rawa kita mah lain hulu dia kunaon eta ulu di urang mah pan aya haan hulu nya nama ulu henteu eta ya bahasa kos kitu nya lestarikan nah ti ulu datang ka beungeut ta eta teh berarti kan nyebrang hiji dua dianggapna sebab eta mah kabagi walau in qasamat mudihatuhu amdan boh ngahaja ti luhur datang ngahandap atawa khotong haja kasalahan syamilat rosan wawajan tetep bae dihitungna pamudihatani dua tatu mudiha berarti 10 onta nu hiji di hulu 5 nu hiji di banget 5 2 kali 5 10 kali 2 berapa 200 juta jadi teu ngerusak-rusakan kos kitu teh teu sambarangan supaya engke di akhiratna bebas bayar di dunia batur ja embungeun boro-boro kabacok pugu katoel ge embungeun ku urang diciwit ge embungeun ditampilin ge embungeun atau komo kabacok lumatak kena sanksi lamun di dunia magasna bacok haju lumpat aman komo hajunya namenta pengamanan ka polisi maku polisi diamankeun perhitungannya lah daripada aing mayar 5 onta ka ditu 100 juta mendingan mayar polisi 10 juta beres geus lah aman datang ka kiamat aman engke di akhiratna polisina jeung nyanana tetep diudag-udag kudu dibacok encan selesai teh masyaallah karim muntak ulah geus lah ulah kosna ke urang penca jeung kekuatan gunakeun engke ketika perang jeung kafir bae karak didinya asah perepurang asah jangan si bule yes pokoknya mah aing mah mun perang aing deuk ti heula pokona sieun deuk perang aing mah sawak sakitu kunyin geus sakalian kunyin geus aing mah paeh ge geus sadar pokona aing nu penting mah ka sorga mantep tah si kunyin
daripada si lintuh lompat mending si kunyit atuh. Jadi kalawan kabeh kuari ge urang disejaga. Aing mah pokona mah lamun perang aing ih heula. Eta kos kitu menang ganjaran tah. Bari nyana geus bengek-bengek makan. Heuh, boro-boro ngomong perang sia napas ge puting sore eueuh. Ajeun sakalian sayang perang biasa. Itu kudu perang sih mah diajak lompat ke modar tuh mah. Walawin qasamat mudihatuhu amdan wa qadana syamilat rasan wa wajan bamudihatani. Kan ieu teh kudu dijieun pasal-pasal teh hukum kos di negara ieu. Misalna itu ayeuna urusan diat, yeun pasal-pasal bisi aya masyarakat anu kakeunaan tinggal dileu pasal sekian, nomor sekian. Oh, berarti sekian geunah. Rumuskan coba tadi DPR kos kitu teh supaya aman di negara. Insyaallah karim. Geus nu ngarumus kos kitu. Ya mah urang we supaya nyaho hukum Allah. Aya nungguan di negara mah moal minimal jangan supaya orang sadar ulah sok bucak bacok, ulah sok kitu ngaharogala batur supaya orang aman di dunia, aman di akhirat. Wagil cek sagawan mamudihatun hiji tatu mudihah bae lamun aya tatu hiji tisirat tepikeun kabeungeut kabagi teteh hartina kabagi teh sisa sira kena tatu beungeut kena tatu cek sakawan mah jah hiji mudihah bae lima walau wasa mudihatau bawaidatun hiji jelema natuan sirah hiji ngan kuari diperluas digedekeun deui tatuna tetep hiji bae ai sahiji mah hiji bae henteu marambat kana beungeut jeung tempatna eta keneh henteu dua hiji bae digedekeun ku nyana dua kali hiji bae tatuna ala sahih oge do atawa ku batur lain ku jana Zaid natuan ki Umar aiprak ki Khalid milu ngagedean tatuna lamun kuduaan pasintani dua aya deui nu disebut tatu jaibah kamu dihapi ta'adud dina bilanganana sarua berarti tatu jaibah anu tadi sulusudiatin ilu diat seperti lu diat nah eta teh lamun aya dua per tilu berarti tinggal kitu bae bilanganna sarua jeung naon kitu ngaranna bilangan mudhiha walau nabadat fi batnin wa kharajat min zarin bajaibatani kizaid nusuki bakar di beteung ka dieu tusuk make pedang set tendetkeun jeut nonjol di dia di tonggong nonjol di tonggong tak eta teh dua berarti hiji dihareup kadua di tonggong berarti dua eta tatu teh lamun di beuteung dong zet hiji lamun di tonggong dong zet hiji jaipah ye di luar sirah jeung beungeut ngaranna engke tatu jaipah kuari ditendetkeun ti beuteung datang ka tonggong kata dua berarti hiji dihareup hiji ditukang lamun teu paeh lantaran di jerona teu kena kitu jeroan tapi lamun kena jeroan paeh atuh berarti eta mah ana nafsa bin nafsi paeh bales paeh ieu mah lamun teu paeh tuh tonjok keluar di dieu dua nu kitu-kitunya geus selesai urang mah kuari manuturkeun ieu we caritaan kita aya nu ngomong kitu kiai cenah nyaritakeun nu kitu bae iraha nyaritakeun wuduna cenah emang kurang gitu aing ngajina anyar cenah butuh wudu atuh sia teh ngajina lain ti kamari kuari mah bagian diat jadi mikiran bae meureunana ieu iraha nyaritakeun wuduna jangan bisa diat deui tenang ceng kayak kagiliran kayak ya cerita diat eta cerita urusan tatu ngarogahala cerita-ceritaan tentang ngarusak awak batur
kena sanksi ngarusak awak sorangan urang dicarekan ku Gusti Allah aya sanksi engke di akhirat ngarusak nu batur di dunia jeung di akhirat kena sanksi siga kade amankeun diri urang tina nafsu urang ulah sok ngarusak ka batur kadanan urang ningkatkeun diri datang ka jadi ahli ma'rifat mah atuh aman-aman cek sarehat supaya urang hirup teh laluasa geunah ya geus urang perbaiki melalui pengajian-pengajian abeh tingkah-tingkah urang teh beuki bagus sesuai jeung aturan syariat kabeh di alam ku Gusti Allah mun Allah geus ngalem Allah janji bakal nganyorgakeun urang deuk hayang deuk henteu urang masyaallah walau awsar wallahu a'lam